Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ngarumat budaya pancen urang salarea. Sateu acan nonton videona kade lali di subscribe. Wilujeng nonton. Jeung kami geus marentahkeun ka manusa pikeun ngebakti ka indung jeung bapakna. Indungna geus ngakandung 8 bulan lilana, ngasuh 2 tahun lilana. Maka geura syukuran ka kami jeung ka indung bapa anjeun. Iwal ka kami anjeun geusan mulan. Geulis kasep dipayuneun hideup aya insan anu paling mulia saparantosna Rasulullah nyaeta indung. Mangga geura canak pananganana kalayan cepeng tetep rarayna pinuh ku kadeudeuh kalayan puseurkeun panyawang hideup saolah-olah nyesep kanyaah nu jadi indung. Kasep geulis teu kendat-kendatna golontor kanyaah nu jadi indung. Timimiti hidup dikandung 8 bulan lamina. Lain waktu nu singkat nalika mama hidup ngerasakeun kahesean, kasusah, kacapek nalika keur ngandung hidup. Burayang bureyeung rumenghap rumah teu matak jadi aral subaha estu nampi tina kakawasaan Gusti. Indung hidup unggal peuting ngusapan patuanganana bari ngadoa ka Allah. Nun Gusti ya Allah Pangeran Abdi anu maha mulia anu maha welas asih, welasna teu pangarahan ka umatna, welasna teu pilih kasih. Mugia ieu jabang bayi anu aya dina rahim Abdi cikal bakal budak anu soleh solehah. Lamun nitenan nalika mama hidup rek ngalahirkeun hidup geulis kasih nyasatna mama hidup ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat ku nyeri-nyeri na geulis kasih nyeri nu teu aya pilandongeunana jeletit dina parindikan jeletot dina bobokong adu glajer ku nyeri-nyeri nyasatna rek ngalahirkeun hidup teh nandonkeun nyawa ngagantung dina buuk salambar gerentes mama hidup nalika rek ngalahirkeun hidup. Ya Allah, sawios abdi nu janten korban asal budak abdi salamet gubrah ke alam dunia. Monggo Allah anu maha murah anu maha welas asih. Manusia teu bisa ngatur ngan ukur ngabogaan rasa honcewang mata hariwan. Gubrah hidup ke alam dunia alhamdulillah salamet geulis kasih. Dirawu dipangku urama hidup bari diharewosan dina cepil katuhu ku adan. Diharewosan cepil kenca ku komat kalayan digerentesan ku kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hidup diatik dididik tikikiri diroroh ti oro diajar lempang dituyun-tuyun dijajab ka sakola dibimbing hidup sangkan jadi manusia anu guna pikeun keluarga, guna pikeun bangsa jeung negara, guna pikeun agama. Geus gede teu weleh didoakeun sing gede milih. Geulis kasep dugi ka wengkid ayeuna tos tiasa kumaha hidup mulang tarima anu janten indung. Samentawis perjuangan pengorbanan nu jadi indung sakitu luar biasa. Estu lamun diwilang teu aya wates wangenan. Lamun diukur ku catur mual ka ukur geulis kasep tawis murang kalih anu soleh prak gerang haturkeun sewuluhun laksa ketika bingahan kanu janten indung geura nyungkeun dihapunten tina sagala rupi kahilapan kalayan geura nyungkeun pangdoa sangkan hidup pinangih jeung kabagjaan. Mama abdi nyaluuh dina pangkonan mama daya kajaba sejang haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingah tina sagala rupi kasayaan mama anu parantos dipasihkeun ka abdi. Namun dugi ka wengkid ayeuna abdi teu acan tiasa mulang tarima, teu acan tiasa ngabales jasa-jasa mama, ngabales pengorbanan mama,
nalika ngatik ngadidik abdi. Hapunten abdi mah tina sagal rupi laku lampahan kemernah anu mata kajahitkeun manah mama. Hapunten abdi mah raga moal aya hargana, diri baris katalikung bingung dikukuntit kasedih buah nyorang pitapak dora katin jantan ini. Saupami mama teu ngalubarkeun pangampura, kalayan doakeun abdi pinanggih kaberkahan sinareng kabagjaan.